Halo, dudungan bos. Kumaha ieu teh barang teh? Ieu di haji geus mulai panen ieu geus siap, geus meujeuhna. Eueuh ari 1 ton 2 ton mah. Palingnya sekitar 2 kintal. Heuh, ganyol. Anu aing diimpor ke Uruguay. HD teh hargana ieu teh haji hayang ngadengikeun heula. Anu bener ayeuna hargana HD dipanen ayeuna keneh ku haji ye. Siap ari kitu mah tuh. Siap lindungan bos. Nah geus kieu mah. Panen geus bisnisna jeung Uruguay di ayeuna mah diimpor. Keur mah haji bakal leuwih jadi dipandang haji deui geus kieu mah. Salalieur geus teu boga beas. Itu si kolrejo keur naon nya? Jiga nu keur linglung hirupna teh. Kade. Ji, aya naon Ji? Aya naon Ji? Adi atuh dieukeun di dia asa teu sopan ka haji teh nya. Aya naon Ji? Kunaon atuh jiga nu linglung kitu. Nya eta Ji atuh lieur can boga beas Ji euy. Tah nama kieu haji aya pagawe ka mana ye? Lumayan jeung lebih beas. Alah, aya meureun nya. Aya ye. Karunya we imah haji ka mana nya? Tah, ieu bini sampe, wayana ke pelakeun di ditu nya. Siap Ji, siap. Kudu hade, Aya ke beas meureun Ji nya. Aya ka. Sok pelakeun ayeuna nya. Siap Ji. Aduh, semangat ya di kieu Ji euy. Engkau Allah yang maha mendengar. Aduh, terima kasih Pak Haji asa katulungannya kanggo mesel beas teh. Bener moanya si koplok. Gadagna. Alah, eta si Haji Kulat, si Pahan nu kieu patut dipelaker naon cuk urang mah. Sok ngahalangan wae batur teh. Nu kieu can nu beukeun melaksanakan nu kieu patut. Kok ditagadag ka urang. Aduh, si Haji ting bener ting mah mere beas teh ka urang. Da soalna pahang si eta mah. Aing manah geus gadag mah geus ieu teh atoh nu aya, tapi bener ting mah si Haji teh si Kulat. Aduh, eta bini ganyol haji paling tepung eta teh ka Uruguay geus bisnis teh jeung dunungan haji. Ah, moal balik ieu mah geus. Ieu bini ganyol si kopok si korejo dikieu-kieu. Ieu barang beraga haji ganyol. Apa teh bajang impron ka Uruguay. Apa tuh Ji urang mah Ji? Atuh apa Ji urang mah Ieu teh ganyol. Ah, geus eueuh beas teh haji. Ampun Ji. Geus eueuh beas, eueuh beas teh haji enak mah geus ka ini moal.